parah nih. Berduka imah sedang berbahagia, kedua mempelai sedang berbahagia. Tingmu iya tidak bahagia. Bos, saya tadi sudah manggil bos. Bagian kamu mengenalkan nama kamu sama penonton. Nah, eta maksud Ini teh acara nikahan Kang Sidi sama Nenek Rahma. berikan doa yang terbaik kok. Berikan satu doa yang terbaik buat kedua mempelai. Kupingkan jok. Ah. Pami nyanggem, tarik. Tidak di sound system. Siap bro. Assalamualaikum warahmatullahi ya Allah Robi Gusti. Benar teh. Benar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Praskan jawab. Kak mama kalau bapak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuwu ulang-ulang teh. Aduh ya Allah. Tadi kan. Iya. Ari Pak. Nyawa gelas ya. Ari Pak ulah petang bulan naon teh? Itu ngomong-ngomong. Kieu ya. Bu, aku pindah api nyamuk nyangkem. Aku pilih. Jawab mang teh kudu kumaha ieu euy. Paduli teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paduli teh tadi aya ge lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yok. Sehat. Budak. Ya. Bang lohor heula me jong-jong kayak urang nyariin konten. Ya, yap. Ya, yok. Si mah kitu eling, ayeuna teu boga duit. Dan ayeuna duit ka urang. Sing balik sia teh. Teu boga duit urang mah. Yeuh, somat. Saha nu nginjem duit sia teh? Wang lohor heula ame jong-jong kewang nyieun konten cik aing teh bisi hujan manten. Ya, maroyok. Di bejaan, boga dua sudah dibikin ke majikan erek naon eta teh? Nyambungan. Ampura. Lain seperti itu mah ada Aduh, siap udah kejo. Yeuh. Ngomong. Salah ngomong. Ayo wong anjir, tak cokot duit ya di ATM. mahal lain, aing mah di itu di ATM. Pan duit di ATM anjir, kemarin nu 100.000 aing nu kurut basa wisep aing teu duit teu. Lain Bang Loyok aing teu boga memboga mah moal jadi pelitut atuh Aing didikeun. mah tak kapok aing mah pinjam ka Mang Jack mah. Sabar kayak geus aya mah dibikeun dibayar atuh. Aing mah di kamari isuk-isuk wae lah. Bayar isukan geus boga mah. Heeh, dibayar keke. Heh, aing Leweosan. Wah, ayam geprek bakar. Kebetulan atuh lakas. Gak ada ya si Bang Loyok. anjir Mang Jack dulu itu kayaknya buat tegablek duit si goblok dah kalah. Asup ka ayam geprek wah. Beli ayam geprek sih kan ku aing ontrok sia teh. Anjing si goblok ka aing mah. Ku aing ditagih hutang, cenah kalah ka Madang. Mang Jack. Makasih, cantik. Jack. Bang Loy. Nahan Bang Loy. Mang. Tuang, iting. Ayam geprek. Iting suhat mah ku aing ditagih. Mang Jack mah kitu aya sakana bayar hutang teh ai. Ari ku aing ditagih hutang eueuh, Madang ieu heula bae. Ya, aku Bang Loy, duitnya tuh begitu pati ATM kurang 100 tak udah iya mungkin mayar kenahan Bang Loy isukan lah kurang mau juga Sukan aja putus sampai beli susu udah aing. Pokoknya teh nyaho ieu mah teh geus lunas. Tidak boleh hutang 100.000 aing. Aduh, gua pulang. Bang Loy, Mal. iya aing bayar kumaha aduh aing bayar kumaha ieu di sambar lebaran apa teh ya aduh aing bayar aduh barang kegiatan kena aing wah sama bayarnya pura-pura ini betul mah gitunya
Gini Neng. Aduh, bukan dosa ini yang beket teh. Akunya mau ke WC dulu. Ya, sebentar. Kita balik dulu. Oh iya, tapi jangan lama ya. Nanti balik lagi. Ya, pasti kembali Neng.